Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enji, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kamari hidup tos diajar ngeunaan pakeman basa. Dina pakeman basa teh geus disabit-sabit ngeunaan paribasa jeung babasan. Nah, dinten ayeuna urang bakal langkung diajar ngeunaan paribasa jeung babasan. Paribasa mangrupa babanding kalakuan atawa kaayaan jelema kana kalakuan atawa kaayaan hiji hal anu bisa jadi perlambang lakuning hirup. Minangka pakeman basa, dina paribasa oge kekecapana teh geus matok. Contohna paribasa monyet ngagugulung kalapa eta teh moal bisa diganti jadi jelema ngagugulung kalapa atanapi monyet ngagugulung samangka. Geus puguh entep seureuna. Dina paribasa oge teu bisa dirobah jadi ragam bahasa hormat atawa teu bisa dilemeskeun. Dina wangunna mah paribasa teh mangrupa kalimah, beda jeung babasan. Ari babasan mah mangrupa gabungan kecap, frasa, atawa kecap kantetan. Siswa-siswi sadayana ayeuna urang kana jenis-jenis paribasa. Dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan, nyaeta paribasa wawaran luang, paribasa pangjurung laku hade, jeung paribasa panyaram lampah salah. Paribasa wawaran luang. Paribasa wawaran luang eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bahan babanding pikeun laku lampah urang. Contona, aya kan mah tara meunang kancra. Hideuk terang aya kan? Nah, maksudna mah di dieu teh usaha ku modal leutik teh hasilna oge moal gede. Tah ayeuna ka paribasa pangrujung lakunya. Dina paribasa pangjurung laku hade eta mah eusina mangrupa pangjurung pikeun milampah kahadean. Biasana dipiheulaan ku kecap kudu, tapi bisa oge sih teu make kecap kudu. Contona, ari di arah supana kudu dijaga catangna. Maksudna naon? Ari aya banda atawa barang anu diarah hasilna kudu daek ngurusna. Tah ayeuna urang kana jenis paribasa nu katilu nyaeta paribasa panyaram lampah salah. Paribasa panyaram lampah salah eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi, boh keur dirina sorangan, boh keur batur. Biasana bisa dipiheulaan ku kecap ulah. Yuk urang tinggal contohna. Cul dogdog tinggal igel. Maksudna ninggalkeun pagawean baku ngalampahkeun pagawean anu taya hartina. Ayeuna urang kana materi babasannya. Babasan teh mangrupa babandingan kaayaan, kalakuan, atawa pasipatan jelema. Bisa ngabandingkeun antara jelema jeung jelema deui atawa bisa sasatoan, bisa tutuwuhan, jeung sajabana. Babasan oge mangrupa pakeman basa anu geus matok kekecapanana jeung entep seureuna, teu bisa dirobah, lamun dirobah bakal ngarobah hartina. Dina wangunna, babasan mangrupa gabungan kecap, frasa, atawa kecap kantetan. Contona amis budi. Maksudna naon ari amis budi teh? Maksudna nyaeta alus budi paranggina. Kumaha siswa-siswi sadayana? Tos ngartos kana materi dinten ayeuna? Upami hidup hoyong langkung seueur maca contoh ngeunaan paribasa jeung babasan, tiasa hideuk buka buku paket Gapura Basana. Tah ayeuna urang kana pancen minggu ayeuna aya 3 pancen. Nu pertama, pek ku hidep baca deui bahasa ngeunaan Cikaracak Ninggang Batu laun-laun jadi legok. Sanggeus eta kerjakeun pancen genep. Nu kadua, pigawe pancen 11 dina kaca 73 jeung pancen 12 dina kaca 73.
Serat jawabanna dina buku tulis tuluy fotokeun teras kinten ka Google Classroom. Alhamdulillah materi dinten ayeuna tos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos kana materi dinten ayeuna. Upami aya nu bade ditaroskeun hidup tiasa WhatsApp ka nomor ibu atawa tiasa WhatsApp di grup WhatsApp-nya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Insyaallah tepanggih minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.